Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 33 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tinggalna waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 33. Kumaha salajengna sorot cikopina, parsamakna, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Harita nini ronggeng teu mampu nahan gempuran ti damar anting nu ngadadak nyayang kana pundukna. Atuh daek teu daek nini ronggeng ngagedebut ragrag wusiu dubuk kalayang put cungcurunganana nanggal pisan kana taneuh. Akibatna si nini muringis bakat ku seueul karasa kana hulu angen. Ambekanana semu eungap sedengkeun matana burial benceli nenjo ka pelebah damar anting anu geus nangtung bari ngagandeng garini. Satekah pola nini ronggeng gancang hudang deui bari papelengkingan bari sungutna teureun-eureun nyorocos ku kulutus. Sial, dasar kurang ajar, nasaha ilaing anu geus ilu biung kana urusan kami deuleuh ha. Awas ulah wani-wani sia ngadegetan incu aing deuleuh. Aduh ieu jabah hulu angan meni seueul kieu gara-gara sia deuleuh curi. Nempo kayan kitu damar anting kalah ka Suraseuri ongkoh rada lucu oge. Dumeh si nini kalakuanana jiga budak leutik. Sedengkeun ini ronggeng harita beuki ambek we barang nempo damar anting kalah sareuserian jiga nu ngece. Montong seuri sia nu tunjung jiga nu ngahina kitu sia ka aing can nyaho meureunna nya sia saha aing sabenerna. Ieu rasakeun ilmu kasatian aing geus sia beunceuk.
hapunten nih daya maksad ngahina abdi mah komo deui kanini anu kagungan incun sakieu geulisna teu pisan-pisan nih mung asal lucu ongkoh katinggalna domeh eta teh lancingan morosot nih ceuk Damar Anting bari malengos dumeh era jeung hayang seuri nempo orat sini nih anungan katutupan ku calana jero anu geus sarowe teu jauh jeung Ki Nagareksa anu ngilu ngabarakatak sedangkeun garini harita sarua ngabalieur bari nyeuwit cangkeng Damar Anting satarikna. Duh kunaon nya ieu aduh ulah nyiwit kieu aduh Damar Anting muringis dumeh cangkengna karasa ngajeletit diciwit ku garini anu ngadelik. Dasar akang mah jahil cek garini bari ngadilah dibarengan ku beureumna beungeut nya tapi engal ieu resotkeun aduh nyiwit teh meuni peureus kieu ieu lepaskeun ieu mana oge ulah sok jahil Kang garini nembalanana semu greget tapi najan kitu oge ari leungeunna mah tetep pageuh nyangkeh ka Damar Anting. Harita Ki Nagareksa jiga anu mu puas barang nempo kayaan ini ronggeng anu paciweuh ngarangsodkeun calana pangsina anu morosot sama tuul. Dasar mangkluk ulang ajar aya naon ilaing reksa make ngilu seuri kitu jika nu bunga kawas nu kakaramanggih wae sia ha. Runting sing bener atuh make calana jero teh cik atuh nu geus saroe kitu mah ulah dipake teuing da percuma leuheung mun teu jiga sayang gagak eta bulu. Naga Runting alias Nini Ronggeng beungeutna ngaradak bareugeut beureum bakat ku era pabaur jeung amarah nu kaliwat saking dumeh ngarasa dihina. Komo deui ieu barang ngadengi Ki Nagareksa ngomongna jiga kitu amarahna beuki ngagolah. Kalayan teu loba omong deui Nini Ronggeng langsung ngababadkeun arit kembarna nuju ke arah Damar Anting jeung Ki Nagareksa. Hudut nyeleberna pakarang sakti Nini Ronggeng dibarung ku ajian iblis laknat Gunung Kawi anu geus kakoncara ka angkeranana. Harita ngablesat. Dasar dajal bikang sia ih. Ki Nagareksa kukulutus bari jeung pias. Dumeh manehna geus maklum kana kasakten Nini Ronggeng. Jurelat. Sajurelat Ki Nagareksa jujuralitan nyingkahan pakarang Nini Ronggeng anu narajang. Terang. Itu Ki Nagareksa muter ngabendung serangan-serangan maut di sini nih dibarung ku gesitna gerakan jurus-jurus andalanana. Tapi sanajan kitu kakuatanana teu sabanding jeung jajaten Nini Ronggeng nu ngagunakeun ajian iblis Gunung Kawi. Dua jurus iblis laknat harita ngahanca pisan kana iga burung Ki Nagareksa disusul ku sabetan aritna. Hiu hutau harita sor arit nyeleber tarik pisan narajang beuheung. Atuh pogoe Ki Nagareksa anu ngadayagda meh-mehan beuheungna ngagelenceng katebas ku garangna panarajang Nini Ronggeng. Sabot keur kitu sareretan Damar Anting nempo kayan Ki Nagareksa nu kadese. Kalayan teu loba mikir panjang deui sakilat manehna najong rangrang anu kabeneran ngagoler dipake nangkis arit kembarna si Nini Ronggeng. Hutang. Sapada harita arit kembar Nini Ronggeng gagal nyapatkeun beuheung si Aki anu meh-mehan ngagelenceng kusabab katangkis manten kurang-rang garing kiriman Damar Anting. Nu saterusna arit kembar jadi robah arah nyeleber tarik naker ngababad tetangkalan nepi kararungkan. Sakadapan Ki Nagareksa teu bisa mengah beungeutna pias matana mencerong kosong sedangkeun pikeun Nini Ronggeng amarana beuki kacidang nguntabna dumeh Damar Anting
sakali deui ieu nyalamatkeun si Aki. Bangsat, sugan kudu di kieu ye si laing teh ye. Hiat, cek Nini Ronggeng bari luncat dibarengan ku ngadorongkeun leungeun ka tuhuna. Wudush, sapada harita arit kembarna ngaburudul pating seleber merekpek teu mereka sempetan. Tapi lain oge Damar Anting mun teu bisa nahan gempuran-gempuran samodel kitu. Kusabab manehna geus asak dina bag-bagan ilmu kanuragan. Jurus-jurus inti tapak dewa harita digunakeun ku Damar Anting pikeun ngabendung serangan musuh nu kacida bahayana. Harita awakna kokolebatan jiga kalangkang dibarung ku gerakan leungeun jeung sukuna anu nangkis jeung ngayakeun serangan balesan. 5 iblis Gunung Kawi anak buah Nini Ronggeng langsung narima akibatna. 5 anana ngajarongkeng dina kayan awakna tarutung. Sedengkeun puluhan arit Nini Ronggeng sarua pating puruluk ragragan malah mah parotong jadi 3 bagian. Hiat jeleng, Damar Anting loncat dibarengan ku ngirimkeun tenggelan tapak dewa ngahiuk tanpa ampun nimpa awak Nini Ronggeng. Jabrot dus jerit. Nini Ronggeng ngajerit, awakna karasa panas asa dipanggang, baju pangsinang ngebul, kulit awakna boleklek beureum jiga hurung anu menang meuleum. Aduh, ampun Jang, ampun, menggeus deuleu, menggeus Nini ngaku ele. Aduh, ieu tulang awak panas ieu. Aduh, ampun Jang, ampun, cek Nini Ronggeng bari gagarabagan bakat kuripuh nandangan kanyeri anu luar biasa. Harita Garini anu keur nulungan akina barang nempo kayaan Nini Ronggeng anu pikawatireun. Manehna gancang nyamperkeun ka Damar Anting bari nyarita. Kang, entos sawatos Kang, enggal geura tulungan eta si Nini, asa teu tega ongkoh ninggal lagi Kang. Damar Anting unggek, ongkoh tadina oge sok sanajan teu dipentak ku Garini. Manehna geus niat rek nulungan Nini Ronggeng. Harita Damar Anting langsung muru ka si Nini anu keur gegerelengan. Nu saterusna dampaleungeunna diusapkeun kana sakujur awak si Nini. Kalayan ku teu sakara-kara, harita keneh awak si Nini Ronggeng dadak sakala langsung cager deui. Kulitna balik deui ka asal, teu boleger beureum jiga tadi, malah mah teu cecel teu bocel saeutik-eutik acan. Sanggeus kayaanana katempo aman, Damar Anting gancang menta dihampura ka si Nini. Dumeh rumasa geus calutak kanu jadi kolot. Sok sanajan tadi mah Nini Ronggeng teh masih keneh musuhna. Nya kitu deui Kinaga Reksa, sanggeus nyaho yen si Nini boga paniatan rek babalik pikir. Manehna gura-giru nyamperkeun, bari teu poho ngasongkeun leungeun jeung ngabagiakeun ka Nini Ronggeng. Dumeh rek muka lambaran kahirupan anu anyar dina enggoning ngalakonan pertobatan. Para wargi sadayana nyedek kasorenakeun sanggeus badami jeung Damar Anting. Harita opatanana arindit deui neruskeun lalampahan saja ngajugjug ka lembur Karang Mulyan sejak kapangancerkanana Kinaga Reksa. Gancangna carita dina mangsa Sandekala. Dina mangsa Sandekala datang ngarungkupan jagat raya anu mere tanda yen beurang geus mangsana lekasan. Damar Anting saparakanca nepi ka tengah leuweung Karang Mulyan. Kabeneran waktu harita cahaya bulan geus molotot ti tukangeun mega nyaangan jalan satapak tina batu baruleud nu semu nanjak. Teu jauh tidinya ngajugrug hiji imah anu dijieun tina kai jati golondongan. Suhunanana atra kaciri tina bahan injuk. Sedengkeun di hareupeun eta saung aya pendopo anu lumayan gede dijieun tina awi hideung anu geus harerang.
Harita nu pangheulana ngalacat kana Golodog nyaeta Ki Nagareksa, dituturkeun ku Nini Ronggeng. Tukangeunana Garini jeung Damar Anting anu leumpang teu pajauh. Sanggeus asup ka jero imah, Ki Nagareksa ngahurungkeun lampu anu sapada harita cahayana nyaangan rohangan imah. Kalayan teu loba catur deui, Garini asup ka enggon. Dumeh geus karasa ripuh ku capek jeung ku tunduh. Sedengkeun Damar Anting mah ngadon mulan dina saung pendopo. Ari Ki Nagareksa jeung Nini Ronggeng kalah kaaruplak ngobrol ngaler ngidul nepi ka duana kasarean bari nyalande kana bilik kai. Caturkeun isukna langit katempo burahay beureum kasimbehan ku cahaya pajar anu meletet mimiti medar. Lalaunan lalangse anu kungsi ngahalangan seetik-etik maruguran kasurung ku mega bodas anu nyacas bengras. Kacaturkeun Ki Nagareksa, Damar Anting, Garini jeung Nini Ronggeng harita keur ngariung di jero pendopo. Bari nyang hareupan cai kopi anu ngebul keneh dina gelas awi hideung. Teu tinggaleun bubui sampe dengan ngopi. Ubar pejit anu karasa geus peurih jeung disadaku kurubukan ngajagrak. Poe harita Ki Nagareksa wakca ka Damar Anting ngeunaan silsilah antara dirina jeung Nini Ronggeng anu puluhan tahun katukang kungsi kasorang. Kabeh dibeunyer beaskeun taya nu kaliwat ti mimiti dirina jeung Nini Ronggeng waktu masih keneh laki rabi. Nepi ka mangsa indung bapa Garini kadatangan ku hiji jawara nu ngaran Ki Jantra. Harita Garini umurna karek 3 taun waktu Nimas Kancana wungu ibuna dipaksa dipentak ku Ki Jantra ka Bayu Setra salakina. Atuh puguh rek saha nu mikeun lamun nu jadi pamajikan teu puguh aya nu menta da moal aya jalma nu daek mikeun. Nya harita keneh tarung antara Bayu Setra jeung Ki Jantra teu bisa dipondah deui. Duanana adu jajaten silih piheulaan ngalanyawa. Hanjakal tarungna teu saimbang kulantaran kasaktian Ki Jantra anu teu bisa dianggap enteng. Akhirna Bayu Setra bobor karahayuan nyawana ngalayang alatan ku talengesna Ki Jantra. Sengkeun Nimas Kancana wungu harita dibawa kabur ku Ki Jantra. Nu saterusna sanggeus Bayu Setra palastra, Nini jeung Aki maluruh Nimas Kancana wungu. Tapi hanjakal di perjalananana si Nini nagarunting kagoda ku hiji jawara nu jago ilmu tenung. Nyati harita nagarunting kalakuanana jadi selon teu siwah sinden Ronggeng anu resep ngarayu unggal jaluk alatan kapangaruhan ku Kawi Ronggeng si jawara ti Gunung Kawi. Kungsi harita Nini Ronggeng janji yen dina nalika Garini geus manjing umur dewasa manehna bakal neang pikeun digembleng wawesen jeung dilatih kanuragan sangkan bisa males pati ka Ki Jantra. Tapi Ki Nagareksa teu mikeun kusabab ngarasa terido lamun incuna engke malah jadi jalma jahat. Harita Damar Anting ngebandungan kana guaran Ki Nagareksa dari pisan. Komo deui jujutanana geuning meh ampir sarua jeung pangalaman dirina waktu sabaraha puluh tahun katukang. Teu karasa bakat ku anteng-antengna ngabandungan caritaan si Ki Nagareksa. Cikopi nu tadi ngebul keneh teh kiwari tinggal dedekna. Teu jauh beda jeung bubui sampe anu geus pindah jadi eusi pejit. Kutan teh kitu Ki. Geuning caritana bet meh ampir sareng jeung kayan abdi kapungkur Ki sanasib. Damar Anting mairan
sanggeus Kinagareksa enggeus nyaritana. Sedengkeun Garini mah ngan ukur ngaluk tungkul jeung cari nakdak bari diusapan ku Nini Ronggeng. Tah gitu jang nu mada agi teh boga paniatan rek mihapekeun Garini ka hideep. Da agi boga keyakinan jeung percaya ka diri pribadi hideep jang pasti hideep mampu ngajagain Juaki. Sabenerna Damar Anting rada bingung oge sanggeus ngadenge ucapan Kinagareksa kitu. Kusabab pikeun dirina sorangan ge lampahanana masih panjang kene. Jeung deui dukarek nepi ka iraha manehna meunang laratan ngeunaan nu jadi ambu katut ramana. Sok senajan Ki Jantra puguh panganjrekanana. Tapi dina prak-prakanana mah kapan teu sagampang anu dibayangkeun. Juru mata Garini ngarindat waktu Damar Anting keur tungkul. Nah hatena timbul kumang rupa-rupa pertanyaan anu ngagayot marangan jeung cimatana anu ngagalendang. Harita Kinagareksa jeung Nini Ronggeng jika nu surti kana kayaan. Nu saterusna duanana pating koleset kalaluar bari ninggalkeun Garini jeung Damar Anting. Alasanana mah cenah rek ngaladeui sampe ka leuweung. Teu pati lila sanggeus Kinagareksa jeung Nini Ronggeng kalaluar. Damar Anting diukna ngiser ngadeuketan Garini anu masih keneh alum. Kang, ngan ukur sakitu ngomongna Garini, da kaburu manten nyuuh bari sumegruk ceurik dina lahunan Damar Anting. Sing sabar Nyai, sing sabar. Tos ning nangis. Da sami geuning nasib urang mah. Mudah-mudahan we kapayun akang tiasa enggal nyalametkeun sepuh urang duaan. Cek Damar Anting ngalalemu hate Garini. Mohon Kang, urang teh sanasib. Tapi abdi mah sieun Kang, pami akang ngantunkeun abdi. Wios, abdi mah bade ngiring ka mana wae oge. Akang ngalengkah abdi nuturkeun Kang. Garini nembalan bari nangkep pageuh kana cangkeng. Sedengkeun Damar Anting ngan ukur bisa ngusapan buukna anu ngarumbai panjang. Cai pancuran nu ngagolontor di kahuripan ngagenyas herang. Gugurilapan katojo ku Sang Surya anu moncorong haneut moyan. Saurang mojang geulis make kabaya hejo di samping lereng bodas buukna nu hideung meles ngarumbai baseuh keneh kaluar ti jero tampian bari nyalukan Damar Anting. Kang, enggal ka dieu abdi paur geubis taleueur Kang. Harita Damar Anting anu keur diuk handapeun tangkal kai gede rada jauh ti tempat Garini beberesi gancang nyampeurkeun. Bari teu poho ngasongkeun leungeun sangkan Garini teu labuh dumeh batu tincakeun memang laleueur kulmut hejo. Kalayan dibarengan ku imut anu kareueut, Garini muntang kana leungeun Damar Anting anu nuyun nepi ka jalan anu aman. Kang, ari tadi ka mana wae? Garini nanya, dumeh panasaran hayang nyaho kana kajujuran Damar Anting. Ah, teu ka mana akang manyi. Aya we ngantos santai tadi oge di dieu. Mung aya sakedik eta. Aya naon Kang? Cek Garini bangun panasaran bari teu waleh neuteut. Eta ngadamel heula konten kanggo kana YouTube susuganan we atuh. Aya milik sararea. Mangga atuh ka pamiarsa nu seja ngarojong kana channel dongeng ieu. Kantun klik we dina pencarian Ki Agus Jago. Gambarna macan warna biru. Kantun di subscribe nya hatur nuhun kasadayana. Atuh tinggal neangan tah anu terima kasih dikintunkeun we ka Mamang. Eta langking binga tapi ketang tong hilapnya tongton heula nya tongton heula. Ih, ari akang suganti aya naon?
kunaon kitu nyi? Ah bilih we akang ngintip ka abi, Cek Garini bari ngadilak. Saalit ketah. Damar Anting nembalan bari seri leutik. Sedangkan Garini mah gancang nyiwit satakerna. Sapada harita Damar Anting kegarabagan, tapi Garini mah ngadon seri pikalucueun. Para wargi sadayana isuk-isuk ti luhur langit hujan ngaruy turun bareng jeung ibun. Caina pating lalenggang dina unggal tungtung dang daunan ngarecelak sabagian maseuhan jujukutan. Manuk-manuk isuk harita mah jiga nu teu wasa mengah carempe ngilusurti kana eusi hate saurang mojang anu keur sedih alatan bakal ditinggalkeun ku beubeureuhna. Sok sanajan berat hate hoream ngalengka, tapi dalah dikumaha kusabab lalampahan can puguh pitungkasna. Damar Anting ngan ukur bisa janji yen dina hiji waktu manehna pasti bakal balik deui nepungan Garini. Batu panyandaan jadi saksi paturaina antara Damar Anting jeung Garini anu harita teu wasa ngeclakeun Cimata. Mirigan nu jadi panutan atina ngaleos miang sejak nulikeun lalampahanana. Poe harita keneh bareng jeung Damar Anting anu undur diri di Karang Kamulian. Heulang bodas nu caritana geus lila teu kapedar kiwari nembongan deui. Hiberna nyuruwuk nembus mega ngapak jomantara. Matana nu seukeut mancok nalingakeun saurang manusia anu keur kokolebatan nerobos rembetna leuweung Sabta Manggala. Pelebah lawang guha saurang lalaki make jubah bodas nyuit tarik pisan. Malamah saking ku tarik-tarikna dang daunana oge nepi ka muruluk maluragan. Bubuhan nyuitna ngagunakeun kakuatan inti tenaga jero anu sampurna. Tepati lila ti jero guha ngolebat hiji kalangkang biru. Hus cegadeg. Ukur sakiceuk gerakanana geus nganterkeun dirina ka hareupeun si jubah bodas. Bagia wilis biru. Lawas tilawas ayeuna urang bisa patepung deui. Cek si jubah bodas ka jalma anu aya hareupeunana anu katalah wilis biru. Raden Wulung Bingar, Bagja, kula kadatangan tamu agung di negeri Balangampar. Asa can lila urang baheula pernah janji dia tempat. Wilis, syukur lamun anjeun inget keneh kana janji nu kiwari ku kula bakal ditagih. Tenang Raden, kula moal sulaya kana janji. Tapi nya kitu kula oge aya pamenta nu kudu ditedunan. Wilis biru nembalanana semu sinis bari juru matana ngadilak ka pelebah heulang bodas nu karek euntreub kana tak-tak Raden Wulung Bingar. Dasar sial si laing Wilis. Tapi teu masalah, anu penting kaluarkeun heula pesanan kaula Wilis. Raden Wulung Bingar ngomongna tegeug kusabab hatena ngarasa jengkel jeung asa dicoogado. Padahal 2 tahun ka tukang Wilis biru teu pernah ngayakeun pamenta deui. Tenang Raden, pamenta kula ngan ukur hiji. Eta manuk heulang sok geura pasrahkeun ka kula. Barang ngadenge pamenta ti Wilis biru, Raden Wulung Bingar seuris sinis. Nah hatena boga kayakinan yen manusia nu aya hareupeunana
geus pasti boga paniatan arek jalir tina janji. Nu matak keur ngayakinkeun Raden nu matak keur ngayakinkeun Raden Wulung nanya sakali deui. Gampang Wilis, gampang. Kula pasti bakal nadunan. Kahayang si laing bakal ditedunan ku kaula. Anu penting sok kaluarkeun heula Nyi Mas Rati. Wilis Biru ngaradak bakatut haseum. Kusabab manehna ngarasa geus loba teuing catur dina nyang hareupan Wulung Bingar. Tapi najan kitu manehna teu gurung gupuh nyieun tindakan kulantaran sakabeh jawara ditatar Pasundan. Geus pasti nyaho sahanu sabenerna Raden Wulung Bingar alias si mata malaikat nu kakoncara kadigdayaanana. Sedengkeun harita si heulang bodas ngagarapa kiber bari ngeleik tarik pisan. Hiberna muteran luhureun Wilis Biru anu angger jam motrot baeud. Ngendek sapanyepahan Wilis Biru mere isyarah ku curugna. Kalayan teu nunggu waktu lila, opat urang jalma kalaluar ti jero guha bari manggul tanduk nu ditutupan ku bahan kain warna biru. Saurang oge moal aya nu nyaho sahanu sabenerna disajareueun eta tanduk iwal ti Wilis Biru sorangan. Mata Raden Wulung mencrong naringakeun tanduk bari ngawatek Aji Bayu Soka. Kretek sapada harita tanduk oyak dibarung ku sora pating kretek. Sedengkeun opat urang jalma anu keur manggul tanduk sateka polah ngaluarkeun tanagana sangkan tanduk teu nepi ka lesot. Kusabab karasana tanduk ngadadak menaot berat. Malah beratna bisa disarwakeun jeung batu sagede leuit. Beuki lila anu ngagotong pating kretekna tanduk asa beuki rongkah. Akhirna kaopat urang anak buah Wilis Biru teu mampu nahan deui kasakten Raden Wulung. Akibatna dak tandu nepi ka pejah jadi sababaraha bagian. Sedengkeun ti jerona ngabelesat hiji kalangkang hideung bari seuring ngabarakatak. Dasar licik ilaing bakal nanggung akibatna Wilis. Raden Wulung alias si mata malaikat kukulutus sok sanajan geus paham kana kajadian nu baris datang. Barang jeung kajadian harita kalangkang hideung anu kaluar ti jero tanduk kiwari geus nangtung naluhur batu guha bari sidakep. Wilis tetela bener ilaing geus sakongkol jeung si jantra. Kamanakeun Nyi Mas Rati Wilis. Sakali deui Raden Wulung ngagerung ambek bari nyapukeun leungeunna ka hareup. Huut! Sajurus kakuatan dahsyat datang narajang ngaguruh ngaburantakeun batu anu dipake nangtung ku Ki Jantra jeung Wilis Biru. Berabat cegru. Sapada harita kayaan di hareupeun gua ngadadak jadi poek ku kandalna kakebul hideung akibat hancurna batu-batu gede. Sedengkeun Wilis Biru beungeutna jadi hideung katutupan ku kakebul. Jajantungna ngilu ratu. Cacakan mun kakebul geus bersih mah pasti beungeutna bakal katempo pias koleas. Tapi najen kitu hatena dadegreg sabab didinya aya Ki Jantra. Wilis, mana Nyi Mas Rati? Gancang kaluarkeun atau ilaing bakalan jakal deuleu Wilis. Si mata malaikat ngagorowo. Tapi anu nembalanana harita malah Ki Jantra. Hei, mata malaikat. Kaluarkeun heula kujang emas keur tukeurna. Lamun Nyi Mas Rati yang dibikeun deuleu.
bangsat ilaing jantra. Atuh nalika keur parearea omong kitu, nah atuh ari ujug-ujug olo waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ge dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.